Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul efek samping jajan di luar. Naon ki jajan bala-bala apa combro ki lain? Jajan naon atuh kopi lain? Jajan anu aneh-aneh nyaeta akibat sering jajan di luar, aya salah satu teman Ki Kampaknya aranna teh si Dasum. Si Dasum teh keur nongkrong ngopi jeung Ki Kampak teh lila pamit. Pamit naon Ki? Hayang kahampangan. Begitu hayang kahampangan, sedangkan warung kopi teh kan leutik, tihang lagi rada reyodnya. Begitu manehna ka tukang, sugan teh nek ka toilet nu tukang teh nyaho mah kahampangan digigir. Begitu kahampangan digigir eta, begitu kahampangan bahasa Sunda nama pipis lah, muranteng kanu ieu, kanu saung ieu ya, saung kopi. Saking ku nyerina nahan, aduh, borobot kenteng nepi karuntuh saking ku naon, saking ku nyerina. Akhirna naon ngagantian warung batu rubuh lain kadepak lain naon da dipuntangan saking ku nyeri. Ku Ki Kampak ditanya, kunaon maneh Dasum sabenerna nepikeun ka kitu-kitu teuing, nepikeun ka murantengan warung, nepikeun ka rubuh. Nyeri ki, nyeri kunaon? Anu nyakal we nu handap. Sing horeng teh ku Ki Kampak ditanya dari hati ke hati, manehna sering mampir, sering jajan, jajan naon? Jajan apem. Eta ku Ki Kampak ditanya lebih dalam, sing horeng manehna boga penyakit. Penyakit teh naon? Raja naon? Raja singa. Buset, beunang di mana ieu? Di Jakarta Ki. Uing keur mawa doser. Waduh, gawat kamu. Sok suntik deui maneh bahaya. Ayeuna warung ieu rubuh hiji, engke-engke bisa warung loba aya nu rubuh ieu. Aduh, tah didinya hindari jajan sembarangan nya.